Nyiapkeun heula tipung kaldu royco air 200 ml sareng bawang bodas. Teras tambahkeun cai, bawang bodas ditumbuk, uyah kaldu royco sareng sendok tipung kana wadah. Teras aduk dugi dicampur. Panaskeun wadah anu ngandung adonan dina kompor. Tetep aduk adonan supados henteu nempel kana wadahna. Upami kentel, pareman kompor teras mindahkeun adonan kana piring dieusi tipung. Aduk adonan dugi merata sareng tepung. Teras siapkeun wajan anu diisi minyak. Teras panaskeun kana kompor. Teras tuang adonan kana minyak anu ngagolak. Antosan dugi adonan asak. Sakali asak, solokan adonan. Teras mindahkeun adonan kana piring. Dahareun parantos sayogi. Hatur nuhun.